biasa juga makan kaum dangu sadaya kanggo ka bapak-bapak ibu-ibu anu kasepuhan sadaya atau ke kaum remajana kaum nu aranomnang ke dina lagu-lagu dangdut atau napi Cirebonan. Para wargi kaum dangu sadaya turang lajengkeun manawi aya cenah Bapak Sekdes, Bapak Kadus Jemasi, etang-etang pakaulan. Loba paningke loba kasusah lempang gagah dangah Bapak Sekdes anu mana kana duh maju bertempur Bapak Sekdes sadurek mundur ikhlas rela jadi mangsa tentara kita ngemban tugas disiplin ketentaraan Bapak Kadus Jemasi anu bager sanajan loba godaan bertempur di gunung bertugas di desa istirahat Bapak Kadus Jemasi lasnya kota mamayu karena hiburan obat baju hejo baju hejo operasi Bapak Kadus Jemasi ngaraksa ka gunung Monokongan
Bapak Kadus Jemasi Aya Pak Kades tugas Jemasi. nih hayang di gunung kumaha cenah Bapak Kadus Yurang rabati rata jumjuna temongkeun amanu nyata kana gara jeung sama ulangan ukur carita Pak Kades jam Asia bageun ieu ukur carita hanjuang daun hanjuang dicandak kaparapan dicandak kaparapatan berjuang hayu hayu berjuang keur ningkatkeun pembangunan keur ningkatkeun pembangunan kalau Bapak ningkat Pak Kadus Jemasi anu bageun Bapak Kades Jemasi Dalabak kesusah lempang gagah danga Bapak Kadus di Jemasi anu bageun kana perang tapan iya Pak Kades Jemasi duh maju bertempur jadurek mundur ikhlas rela jadi mangsa tentara kita ngemban tugas disiplin ketentaraan Bapak Kadus Jemasi tegalider sanajan loba godaan bertempur di gunung bertugas di desa istirahat los ka kota mamayu kana hiburan operasi urang Kamal Asih ngariksa di gunung-gunung baju hejo Pak Kadus Kamal Asih anu bager baju hejo tugas
teh mending di Bandung